Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana sampurasun. Matepang deui sareng Bapak Yanwar Yusuf dina pelajaran bahasa Sunda khususna kanggo kelas 7 SMP Pulday Al Muhajirin. Sapertos biasa sataacan di kawitan mangga kanggo hidup sadayana kanggo pengabsenan tiasa langsung ditulis di kolom komentar channel YouTube Bapak ku cara nuliskeun nami lengkap sareng kelasna masing-masing. Nah, dina pertemuan ayeuna oge insyaallah anu bakal dibahas nyaeta ngeunaan bab 3 pupujian. Jadi materi pupujian anu bakal dibahas sok mangga disiapkeun buku paketna, dibuka heula buku paketna sareng siapkeun oge buku catatanna nya bilih dina materi teh aya anu kudu ditulis. Oke, sadayana langsung wae dibuka buku paketna nya halaman 33. Urang ngebahas ngeunaan definisi atau pengertian pupujian. Nah, sataacan di kawitan nya kecap pupujian nya pasti tos teu aneh deui atawa teu bireuk deui kanggo hidup sadayana. Ya, hidup pasti tos teu aneh ketika ngadangu kecap pupujian. Komo kanggo pameget mah nya margi unggal salat 5 waktu di masjid nya pupujian ieu osok dihaluangkeun atawa disyairkeun dinyanyikeun di masjid-masjid sambil ngantosan nya qomat salat. Nah ya, nah anu paling umum nya contoh pupujian teh kos kumaha Pak? Nah contohna teh anu eling eling umat muslim di muslimat hayu urang salat berjamaah duhur estu kawajiban keur urang di dunya kangge pibeukeun jaga di akhirat. Nah eta salah sahiji contoh pupujian. Nah dina buku paket balik deui karena buku paket halaman 33 nya ngeunaan pedaran. Di dia pupujian teh asalna tina syair. Nah ya jadi asal kecap pupujian teh atau asalna pupujian teh dina syair. Syair teh nyaeta puisi anu asalna ti sastra Arab. Nah nu matak umumna pupujian wangunna teh meh teu aya bedana jeung syair. Jadi antara pupujian jeung syair teh sami. Nah jadi asalna pupujian teh asalna teh nyaeta tina sastra Arab. Nah, naon anu ngabentenkeun Pak antara syair jeung pupujian? Nyaeta dina cara macana. Lamun pupujian mah sok dikawihkeun atawa dinadomkeun atawa dihaluangkeun. Lamun syair mah biasana umumna sok dibaca seperti urang maca puisi. Nah, jadi eta bedananya walaupun misalnya hampir sami pupujian jeung syair, tapi anu ngabentenkeun antara pupujian jeung syair nyaeta dina macana. Lamun pupujian mah sok dikawihkeun atawa dihaluangkeun, lamun syair mah jiga maca puisi biasa. Nah, tadi ngeunaan definisi atau pengertian pupujian. Nah, ayeuna buka halaman 34 nyaeta ngeunaan ciri-ciri pupujian. Nah, jadi pupujian ngagaduhan ciri-ciri anu tiasa ngabentenkeun nya atawa anu tiasa dibentenkeun sareng syair. Naon wae sih ciri-ciri pupujian teh? Mangga dibuka halaman 34 ya. Ciri nu kahiji nyaeta biasana dina sapada diwangun ku opat pada lisan. Nah, di dia aya sapada maksudna pada teh nyaeta bait nya. Anu pada lisan nyaeta jajar. Nah sakali deui biasana dina sapada diwangun ku opat pada lisan. Pada lisan teh nyaeta jajar. Anu kadua unggal pada lisan atawa jajar ieu diwangun ku 8 ngang. Nah hidup emut teu ngang teh naon? Nah ngang teh nyaeta ejahan. Nya tos pelajar kan itu dina non bab hiji nya ngeunaan ngang. Jadi unggal jajar dina pupujian teh kudu diwangun ku 8 ngang atawa 8 ejahan. Nu katilu nyaeta mibanda purwakanti anu sarua atawa mibanda sajak tungtungna a. Nah jadi di dia kudu murwakanti atawa purwakanti. Naon si purwakanti teh? Nah purwakanti teh nyaeta sarwana sora kecap ditungtung kalimah. Nah sekali deui pengertian purwakanti teh nyaeta sarwana sora kecap anu aya ditungtung kalimah. Nah eta ciri-ciri pupujian ya. Anu salajengna nyaeta jenis-jenis pupujian. Nah ya jadi
aya sababaraha jenis-jenis pupujian. Naon wae Pak jenis-jenis pupujian teh? Nah, masih ditinggal dina halaman 34. Jenis anu kahiji nyaeta pupujian muji ka Gusti Allah. Nah, jadi emang eusi na teh, eusi pupujian teh memang jang muji ka Gusti Allah ya. Anu jenis kadua nyaeta sholawat ka Kanjeng Nabi. Nah, ya jadi jenis anu kadua teh tiasa sholawat ka Kanjeng Nabi. Jenis anu katilu nyaeta doa jeung tobat ka Allah ya. Jenis anu kaopat nyaeta pepeling. Nah maksudna pepeling teh di dieu teh nyaeta nasehatnya. Jadi jenis anu kaopat teh nyaeta ngeunaan nasehat. Sareng anu kalima nya jenis anu terakhir nyaeta ngeunaan ajaran agama. Nah jadi eta jenis-jenis sisindiran. Kahiji jenis-jenis pupujian. Kahiji nyaeta pupujian muji ka Gusti Allah, anu kadua pupujian sholawat ka Kanjeng Rasul, anu katilu pupujian doa jeung tobat ka Allah, anu kaopat pupujian pepeling atawa pupujian nasihat, anu kalima pupujian ajaran agama. Nah, terakhir nyaeta ngeunaan unsur-unsur pupujian. Aya dina halaman 35. Nah, jadi unsur pupujian sadayana aya 4. Kahiji nyaeta tema teh nyaeta pikiran utama. Nah ya, dina buku paket dia inti pikiran nu ngajiwaan carita atawa jadi dadasar carita. Sifatna bisa nembak, bisa oge nyamuni. Nah nyamuni teh nyaeta tersembunyi. Nah jadi tema teh ide pokok sami jeung ide pokoknya. Anu kadua, unsur nu kadua nyaeta amanat. Amanat teh nyaeta pesen nya dina buku paket pesen atawa talatah ti pangarang nu ditepikeun ngaliwatan karyana pikeun nu maca atawa nu ngaregepkeun. Nah jadi amanat mah itu pesan positif nya anu nulis kanu maca. Anu kaopat nyaeta rasa. Rasa teh gambaran nyaeta gambaran rasa anu tembo ngaliwatan kagemblengan eusi. Nah jadi rasa ieu mah bisa urang rasakeun gitu nya santos urang ngadangukeun nya eusi eta. Contoh misalnya ngeunaan pepeling. Nah berarti namun pepeling atau nasihat. Nah naon anu bakal karasa ku urang teh. Nah eta unsur pupujian anu rasa. Anu terakhir nyaeta purwakanti. Nah purwakanti mah tadi terus dijelaskeunnya di awal. Nyaeta purwakanti teh sarwana sorak kecap anu aya ditungtung kalimah. Misalnya a sadayana atawa ai sadayana. Nah eta teh purwakanti. Nah sakitu panginten kanggo pembahasan dina pertemuan ayeuna. Hapunten bilih aya kelepatan nya sakali dia hatur nuhun kana perhatosanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.